Hirup mah satungtung can bermanfaat yang batur, minimal tong ngarugikeun batur. Pek hirup sing maju ngan ulah bali sirih seredkeun. Yung hirup sing naik ngan ulah bari silih ngadedetkeun. Hirup sing bener tapi ulah pada nyalahkeun. Ulah agul ku rupa, ulah sombong ku harta, ulah adigung ku pangabisa. Geningan ari waktuna dicabut nyawa mah teu bisa kumaha. Hirup mah kudu dituntun ku santun, dipiara ku rasa, dilatih perih, diasuh lungguh, diasah ku kanyaah, disipuh ku karipuh. Ulah ngeluh keripuh, ulah ngaraja keur bagja, dari puh mah ujian, bagja mah titipan. Ari kabagjaan teh sanes mung seueurna harta. Kabagjaan teh aya dina hate urang anu teu weleh ngucap syukur naon wae anu dipaparinanana. Jalan kahirupan teu ngajanjikeun kabagjaan salawasna. Aya kalana manusia diasah ku cocoba jeung gogoda. Sing kadeh hirup mah ulah asa aing, ieu dunia anu aing, ieu harta aing, ieu duit aing, ieu tanah aing. Pancek taneuh ge sok ngucap sia sakedeung deui dilegleg ku aing.